Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Tos siap diajar bahasa Sunda sasarangan? Urang kawitan ya. Tong hilap bari nonton, bari tulis nami hidup sareng kelas hidup dina kolom komentar kangge absen. Minggu ayeuna urang mikawano ngeunaan novel. Ayeuna tos terang novel teh naon? Novel teh nyaeta carita rekaan atawa carita fiksi itu deui kajadian anu dicaritakeunana. Dina novel mah aya kajadian anu sambung sinambung. Palakuna ge salian ti palaku utama, kadang sok aya palaku tambahan atanapi figuran. Novel Sunda anu munggaran atau anu pertama kali nyaeta karyana Deka Ardiwinata dina tahun 1814 nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Tangtu dina novel Sunda teh aya pangaruhna sastra barat nyaeta ngaliwatan basa Walanda. Di dia bade disebatkeun sababaraha pangarang sareng karya sastrana. Urang titenan sasarengannya. Tah di dieu aya pangarang Sunda sareng karya-karyana. Mangga ditulis wae ieu pangarang-pangarangna sareng karya-karyana dina buku catatan. Mangga ku hidup di pause heula videona teras ditulis. Kangge pancen sumangga aya dina box deskripsi aya dina description box, mangga kantun klik. Tong hilap kangge absen ditulis dina kolom komentarnya. Assalamualaikum, tepang di minggu payun.